Da abdi mah apa nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung hek make nyengsol. Tu tingali diomekeun. Atuh kanyahoan. Atuh cek urang mah engke we omekeunana atuh. Make di umah ome atuh jadi kanyahoan. Manya aya make tiung ciga si Marsa. Tengahna ngajenol Gusti. Make daleman seca atuh. Ieu mah nyongclo harupna teh jiga apam geuleuh ningali naganya. Ting pamajikan saha ka era teh jelema teh nya. Sabaraha kali ditutup, sabaraha kali di Astagfirullahaladzim. Lamun emot karena motivasi dirinya. Kadang-kadang kita mah suka sibuk membicarakan aib sesama padahal dia sendiri punya aib yang sama. Sing ayeuna mah atuh muhasabah ieu nya malam Jumat ieu panon sabaraha kali dipake ngaji, sabaraha kali ieu panon dipake ngintip nu mani. Ayeuna tara untap ngintip teh da geus aki-aki. Da baheula mah pemain. Beak bilik tatangga teh ditojos. Ayeuna tara untap intip teh da geus aki-aki. Baheula mah pemain teh. Mani ge di wahangan lain mani-mani teh ningali rana mani teh. Astagfirullahaladzim. Tak ieu lisannya sabaraha kali dipake maca sholawat.